Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng ngancak kamari nu judulna Si Utai. Maha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu, mudah-mudahan kaum dangu sadayana disehatkeun jasmanina sareng rohanina, amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana carios utai di seri nu ka-9 kamari teh dugi ka niromlah nu keur nyusulan ka imahna Abah Encon. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios si utai ieu. Sok yuk. Teu dicaturkeun di jalana kaum dangu sadayana Nyi Romrah, Mbah Encon, si Utai jeung Mang Iding teh geus nepi ka imahna Juragan Puat. Atuh Nyi Romrah gen ngomong ke kabihanana teh, Abah tos dugi mangga we atuh Abah kalebet, kitu ceuk Nyi Romrah ka Mbah Encon. Atuh Mbah Encon gen cuman unggut-unggutan bari ngajak ka Mang Iding jeung si Utai ka jero. Tapi pas geus nepi ka jero eta opatan teh kaget atuh ningali Mbah Encon teh nu keur diuk di kursi males. Langsung wae atuh Nyi Romrah teh nanya ka bapana, apa kenan apa teh geus cager deui? Emang bapak kunaon gitu? Da bapak mah teu kuna naon. Bapak teh geus 2 wengi, bapak teh 2 dinten 2 wengi, bapak teh ni teu tiasa naon, teu eling-eling. Bapak mah tadi gen teu naon. Kitu jawabanna Juragan Puat teh. Ari Juragan Puat kaum dangu sadayana saenggeusna Nyi Romrah neang ka imahna Mbah Encon teh maena teh anu ti geus balik ti panyabaan nu ti karajaan Raja Marunggul. Maena teh langsung lelembutan teh asup deui kana awakna teh nu keur ngajempreh tempes-empes. Atuh pas lelembutan geus asup mah maena teh hudang kos biasa bahari-bahari deui. Bahkan etana pamajikan Juragan Puat gen mani kaget kacida, tapi ku Juragan Puat maehna teh dijelaskeun bahwa manehna teh tos ti mana-na. Nyai, Abah maneh tadi keur nyusulan ieu teh langsung cager geuningan manehna teh. Kitu kaum dangu sadayana jawabanana Juragan Rum ka Nyi Romrah teh. Ai Nyi Romrah mikir na jero hatena teh bari ngagerentes, nah maneh kieu nya kamari mah 2 poe maneh teh inget-inget nah ayeuna mah geuningan ditanya teh kosnu kitu teh geuningannya. Kitu kerentesan hate Nyi Romrah teh. Atuh Mbah Encon gen milu nyarita, atuh lamun teu naon mah kami teh erek balik deui ieu Nyi. Kitu nanya Mbah Encon ka Nyi Romrah. Tuh Nyi Romrah gen ngadenge Mbah Encon jeung si Utai jeung maini erek malulang deui teh maena teh setengah nunahan. Atuh Abah ieu lah ngaleut heula ka dieu ye. Kitu jawaban Nyi Romrah teh. Ngadenge kitu Mbah Encon teh langsung wae milu nyarita, ulah ngarepotkeun Nyai.
Emang naon ka dieu teh mani eri teh yang nanti kos bihara-bihari nian. Emang aya naon yeuh? Gitu jawaban nanya juragan Puan ka Pancon. Hari anu ngajawab lain Abah Encon, tapi pamajikanana juragan Puan. Apana? Kan tadi teh apana teh keur teh inget-inget ku kami teh dititah nyusulan Abah Encon. Nah ku sabab kami teh ningali apana kitu teh mani kumaha pikiran teh. Da kuring mah teu nanaon lain aya nu katingali. Geus atuh aing kitu mah ek nanaon ka dieu. Cigo ya geura balali ka ditu. Kuring es istirahat. Kepug atuh ngadenge kitu mah Bah Encon teh rada kasinggung, tapi Bah Encon geus ngarti bahwa otak juragan Puan teh mani kasar kitu. Atuh teu kongsi lah Bah Encon si Utai jeung Mang Iding teh langsung we amitan nu maksudna rek balik ka imahna Bah Encon. Pas Bah Encon si Utai jeung Mang Iding geus balik, atuh ngadenge omongan bapana tadi, Nyi Romrah teh ngarasa kasinggung. Cenah henteu wajar ngomongna kitu mani kasar kitu. Atuh Nyi Romrah gen saeutik-eutikna protes kana ka omongan bapana teh. Ari bapak ani amah mani kitu geuningan nyariosna teh setengah-setengah ngusir eta ka Abah Encon teh. Nyaho Abah teh cara rape ieu secara nan jauh. Ayeuna loba jelema diganggu. Atuh kumaha apa istirahat kitu mah. Atuh apa? Kan aya bahasa kumaha aya bahasa halusna mani ulah kitu teuing. Geus gandeng sia. Cik maneh geura ka ditu ayeuna mah. Bikin emosi aing wae atuh. Kitu omong-omonganna juragan Puan teh. Atuh ngadenge kitu juragan Rum teh setengah ngiceupan ka Nyi Romrah teh nu niatna maksudna mah titah Nyi Romrah langsung ka tukang. Ari Abah Encon jeung si Uta jeung Mang Iding kaum dangu sadayana sabalikna ti imahna juragan Puan teh maena teh ngobrol di jalan teh ngobrolkeun keanehan nu dieukeun di juragan Puan. Kusabab Bah Encon gen tadi isuk teh ningali kumaha kaayaan juragan Puan teh. Ari si Utai kaum dangu sadayana maena mah saeutik-saeutikna geus nyaho bahwa kondisi juragan Puan teh kos kumaha. Langsung si Utai teh ngagerentes na hatena bari leumpang. Wah, eta juragan Puan geuningan pake nu kitu nya. Juragan Puan hayang neangan kakayaan bari kanu karitunya karunya Nyi Romrah. Atuh engke bakalan jadi korban da ari urang muja kanu kitu mah ayeuna ngorbankeun batur, tapi ujung-ujungna mah dirina sendiri, dirina sorangan anu bakal jadi korban teh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan Utai mah dijauhkeun ku nu kararitu sifat nu kitu teh. Kitu gerentesana si Utai nu keur bari leumpang. Pas nepi di setengahan jalan kaum dangu sadayana Mang Iding teh atuh pamitan heula anu maksudna mah rek balik ka imahna. Bah, nya geus atuh bah, urang teh pisah di dieu we nya. Urang rek ningali imah heula lah, geus sabaraha poe eta teu katingali ku urang. Atuh ari kitu mah jigo we atuh. Urang pisah di dieu we nya. Tapi lamun abah rek ngilu mah yeuh bah. Hayu atuh ngilu, kali-kali lah ngobrol di ditu jeung kuring, tah jeung si Utai.
kewe abah masih boga urusan ya teh ke sore lah abah erek kadinya. Bah kurang ditungguan lah da orang yang mau kemana-mana. Ieu teh ni cara kieu aduh ieu teh suku mani wargal kieu genian bah tos lempang lalampahan jauh. Mak iya atuh maneh teh iding pan maneh mangora keneh. Abah gen genian bolak-balik ka ditu teh kuat. Komo abah mah bolak-balik langsung teu nyimpang heula. Atuh apa mah da naik kendaraan gak ditunya naik delman atuh kuringen gitu mah kuat wah. Gitu obrolan anak Mang Iding jeung Mbah Encon atuh pas geus kitu mah nu tiluanna teh papisah Mang Mbah Encon balik ka imahna atuh si Uta jeung Mang Iding balik ka imahna Mang Iding. Ari Mang Iding yang si Utai kaum dangu sadayana mainna teh nyadar bahwa di satu kangen manehna teh aya nu merhatikeun ku tilu jelema nyaeta si Bonim, si Pupung jeung si Yana. Manehna teh ti tadi teh nuturkeun wae eta nuturkeun si Utai jeung Mang Iding teh manehna teh hayang nyaho di mana si Utai jeung si Utai ngampihna. Berarti manehna kayak mana Mang Iding oi. Kitu cek si Bonim teh. Atuh si Yana gen ngajawab. Bener tah eta masih gana di Mang Iding si gana mah. Oh nya. Ieu mah di Mang Iding. Wah, engke penting aya pagawean sia ka maraneh kabeh nya. Siap lah, ya penting mah anu ngebulna we lah. Jeung biasa beteng sebeh nu ngebul. Tenang wae atuh ulah ngomong kitu. Yuk pokona mah engke penting ku urang ditungguan di pos ronda kabehannya. Tah awas lama teu datang. Siap lah kuring pasti datang. Pokona mah siapkeun we lah sasajena ame ngeuna ka kuringna. Oh gampang lah masalah kita mah yoyo. Ayeuna orang balik heula ka imahna masing-masing ya. Hayu lah. Oi hayu atuh. Kitu cek si Pupung teh bari setengah ngeledek. Sia malah ngomong kitu deui. Maneh sanggup tuh. Atuh sanggup bae kuring mah. Yang penting tak bener cek si Yana. Yang penting anu ngabul wak. Oh gampang lah masalah gitu mah kan kurang diatur. Atuh kaum dangu sadayana nu tiluanna teh beur we manehna teh balik bari ngayekeun rancana anu penting bakal dirancanakeun. Singkat cerita kaum dangu sadayana penting anu di anti tengges datang atuh si Bonim, si Yana, si Pupung teh langsung wae karumpul tina pos sanggeus kumpul mah sanggeus badami ngaturkeun siasat nu erek nandasa si Utai. Maena teh langsung wae indit ka imahna Mang Iding. Atuh pas ningali si Utai balik ti masjid soranganan wae teh langsung wae eta ku si Bonim teh si Pupung jeung si Yana maena teh ditaregos. Atuh si Utai ke lempang balik ti masjid den maena teh langsung wae ditarajang ku si Bonim teh. Syuk atuh si Bonim teh nimpahkeun peureupna ari si Utai kaum dangu sadayana sa ieu teh ceprot maena teh kakeunaan ku tonjokanna si Bonim. Kuak atuh si Utai teh. Aya naon ieu teh? Geningan tepuguh-puguh hari anjeun teh saha? Sia ulah loba ngomong sia. Geus kitu kaum dangu sadayana si Yana teh langsung najongkeun suku katuhuna nu maksudna rek najong beuteungna si Utai. Tapi si Utai rikat maena teh ngagorentelkeun maneh. Syuk plos atuh. Tajongan si Yana teh ngaplos ngadahar angin. Teku sila si Utai teh langsung hudang bari rikat maena teh masang kuda-kuda
Man senang tang. Kami mah lain nangtang, kuring mah ngan ngabela diri we. Tepuguh-puguh anjeun teh nyerang kuring. Kitu jawaban si Utai kanu tiluan teh. Atuh ngadenge kitu si Bonim teh leuwih cecep deui ka si Utai teh. Langsung nonjokeun pereup ka tuhuna. Atuh si Utai ngelok langsung rikat serta mana teh. Plos atuh ngeplos tunjukan si Bonim teh ngadara angin, tapi kaum dangu sadayana langsung wae si Bonim teh murilitkeun awakna nu maksudna rek meupeuh si Utai ku leungeun kencana. Cekok atuh si Utai teh ka teungeul deui ku leungeun kencana si Bonim. Nya kitu si Pupung rikat maneh teh narajang najehkeun tajonganana ka dadana si Utai. Ceput atuh sok kepung atuh si Utai teh langsung ngelabuh. Hari kitu mana teh rikat geuningan teh anjing teh geuningan bener-bener hayang nandasa kula teh masya Allah loga ngomong sia. Ayo duduk ieu baturan uang siksa ieu jelema teh. Atuh si Utai ngadenge kitu mah si Utai teh panas nu tadina maksudna manehna moal ngalayanan. Atuh ari ngadenge kitu mah manehna teh bener-bener ngalayananna. Atuh si Bonim teh langsung wae nonjokeun sukuna deui shoot atuh si Utai ditakis si tewak ditarik kahareupkeun langsung teu antap parah deui leungeun si Utai nu kenca teh ngahakan dadana jebrod atuh. Wow, si Bonim teh kaum dangu sadayana keuna ku tonjokan si Utai mainna teh rikat udang deui. Pas kitu si Pupung mainna teh ngabunguhan si Utai di tukang. Ari si Utai kaum dangu sadayana mainna teh karasa aya angin tiis nu di tukang teh mainna teh rikat langsung loncat ka ngencaeunana. Pas ningali kitu teh aya tonjokan si Pupung teh shoot we leupas ngadar angin deui. Atuh si Utai teh antara parah deui mainna teh langsung nonjokeun leungeun ka tuhuna kana putuk ngetig pundukna si Pupung. Shoot pos sia cepik ceger sia cek kuring mada kuring mah tenangan musuh geus we atuh euy anjeun teh aya naon asya Allah ngomong sia perasaan kuring mah kuring teu boga musuh sia maneh geus macem-macem sia kabebene kuring bebene maneh saha asya Allah lu ngomong. Atuh ngadenge kitu langsung wae si Bonim teh langsung nyerang deui ka si Utai ku seranganana anu leuwih rosati nu tadi. Syuk atuh maneh teh nonjokkeun dua leungeunna syuk si Utai ningali si Bonim kitu nafsu mainna mah seuri ku sabab geus kanyahoan. Atuh si Utai teh set plos langsung mainna teh kagigir set ceplos tonjokan si Bonim teh loba nu ngadar angin. Pas kitu teh si Utai teh antap parah deui mainna teh lompat ka tukangeun si Bonim nu keur nafsu nonjok si Utai. Ceut mainna teh loncat plos langsung si Utai teh ngetik deui eta punduknya si Bonim cebrot ka 3 kalina. Atuh nu kitu mah si Bonim teh langsung nyuksruk aing geus kitu mah si Bonim teh hudang bari ngomong sia awas ya keko aing tileukeun sia ieu urusan moal nyampe sakieu pasti panjang sajeung kuring. Atuh ningali kitu mah langsung ningali si Utai bari seuri teh da kuring mah perasaan teu boga musuh eta kuring nonjok ka si laing teh da kuring ngarasa ngabela diri. Sia langsung ngomong sia tileukeun sia isukan isu pageto aing bakal datang deui. Pertek atuh nu tiluan teh lalumpat ari si Utai ningali kitu teh maena teh bakat kuping. Nah perasaan maena mah maneh dirinya teh teu bogaeun musuh. Kaum dangu sadayana waktos nasep insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui carios si Utai ieu teh. Sim kuring mangadu nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng si Utai ieu seueun pisan kakiranganana. Atuh amit mukur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.